Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala dongeng mancomania di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patebang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti channel YouTube Mancomania. Urang keureuh deui hancana pamiarsa dina jajar lalakon nyaeta Pangeussi Leuweung Balandrang anu ayeuna ninca kana episode nu kaopat. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna digambilkeun rizkina oge dilancarkeun segala rupi urusanana sarta ditebihkeun tina mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kangge anu mean pisan mancon mean pisan ngadangkeun ieu dongeng mangga ulah sasakan di subscribe we di toel pelebat tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Boka Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Urang sesarengan ngeureuy warini kreuh ngareurah seni dongeng Sunda nya sasireun sabenjeureun urang teh. Kusaha deui direurah sareng dimumulena atuh da. Upami sanes ku urang-urangna urang Sundana da pamohalan asana. Upami deungeun-deungeun anu ngareurah-reurahna mah kumargi da bahasana ge panginten henteu apalnya teu ngartos. Kugituna hayu sesarengan sanaos barijeng reg-regannya kumargi sadaya kasibukan di alam dunya urang teras keureuh bae dongengna. Urang gambarkeun deui sama kawitanana parsa makna sorawugna mangga kaparayun sadayana prung. Wanci geus tangange cahaya panon poe menterang moreret nyangan jagat. Hawa beuki ngahayap garasa panas. Di tengah panasna hawa beurang anu bayeung harita aya hiji kareta kuda anu dikawal ku 4 urang jalma. Nu tarumpak kuda oge katempo ngeureuyeun lalaunan ngambah jalan anu loba batuan. Aksa, kunaon anjeun nyokot jalan ieu lain jalan anu sejen atuh. Kadenge suara anu ngagero ti jero kareta kuda. Saurang lalaki umuran 45 tahun ngadeketkeun kudana ka sisi kareta. Ieu teh jalan hiji-hijina jalan anu pangcaket ka tujuan urang juragan. Upami urang ngambah jalan anu sejen, urang teh peryogi waktos dugi ka 3 dinten atanapi 4 dintenna. Supados dugi ka tujuan urang kan. Cek laksa minangka kapala badegana sodagar jegut ti Ciherang anu katelah Kidewana. Eta rombongan kareta kuda teh taya lian kareta kudana Kidewana anu keukeuh init pikeun ngungsi kaluar ti lembur Ciherang anu keur dikungkung ku karaman ti Pangeussi Leuweung Balandrang. Kidewana nololkeun sirahna tina jendela kareta. Manehna luak lieur nitenan kayaan di sabureureunnana. Da sabaraha lila deui kitu pikeun nepi ka tujuan teh laksa? Tanya Kidewana ka laksa. Badega kapercayaanana. Upami teh aya halangan harungan mah ieu teh enjing wengi ge urang teh tos dugi ka tujuan juragan. Walon laksa. Halangan harungan naon maksud anjeun teh laksa? Cek Kidewana sorot panonan nembongkeun rasa salempang. Maksud abdi teh kieu kan. Halangan sapertos reksak rodana tanapi kuda panginten kedah reureuh kedah di pasian caya tawa jukut heula kitu kan.
Permisalnya kan abdi bade marios jalan di payun tuh. Laksa ngagentak kudana, kuda ngabiur lumpat ka hareup. Aya kana ratusan tumbakna. Laksa naliti sarta mariksa kayan jalan. Panna gelar-gelar oge ka kenca jeung kakatuhun jalan. Jalan di belah hareup mah rada rata sanajan masih aya batuan cadas an bae teu pati garinyul teuing. Keur ngirikan jalan gitu salah seorang badega juragan dewana anu sejena nyamperkeun ka Laksa. "Aya naon Gardi?" tanya Laksa. "Kang, kuring mah di barang ini nya ada ngeunah teh wae teh Kang, sesebelakan wae nya. Nah ieu jalan teh sok aya kejadian anu dibegal atau digarung gitu Kang, atawa loba rampogna." Walon Gardi. Laksa neuteub ka Gardi, hatena rada kapangaruhan oge ku caritan Gardi teh, tapi minangka katua rombongan manehna teu meunang ngalemahkeun hate anak buahna. "Ieu jalan teh ceuk kuring mah pangamanna Gardi, sabab jarang pisan kaliliwatan ku padagang atawa ku jalma nu rek kajugjug gadayeuh koda raja. Jadi pamoalan aya begal atawa rampok dan naon anu rek dipegatna tuh. Hari jalan sepi wae mah arang jalma anu ngaliwatna." Keur kitu ngandra kadengen sora anu ngaheot tarik ditembak ku sora nu susuitan anu sorana teu jauh beda. Kayana anu tadina jempling teh jadi rame ku sora anu ngaheot jeung ngasuit patembalan. "Sora naon tadi Kang?" tanya Gardi bari culang cileung. "Ya paling ge sora satu-satu leuweung Gardi. Hayu orang balik deui," walon Laksa. Duana namalikeun deui kudana bikeun ngawal deui kareta kuda. "Sora naon ge Laksa?" tanya juragan dewana sanggeusna Laksa aya di sagigireun deui kareta. Sora manuk leuweungan teu kedah salempang. Manuk jogjog meureun jeung saeran hayang kawin," walon Laksa. Lalaki genut brewokan teh ngarahuh tuluy nyarande bari meureumkeun panonna miceun ka hadiwangna anu bieu minuhan hatena. Rombongan terus maju ngarayap teu bisa gancang sabab jalanna taringgul ku babatuan. "Kang, hidu naon Kang?" cek Gardi bari nunjuk ka arah hareup. Laksa nyibitkeun panonna neuteub ka arah anu tuju ku Gardi. 300 tumbak di hareup teh si horeng aya tangkal anu rubuh ka jalan. Aya tangkal rubuh yang ngahalangan jalan. Gardi, ayo urang pariksa. Nu sejen jaga sing ieu tanya. Laksa ngagerok ka batur-baturna, beretak bae kudana dilumpatkeun, dituturkeun ku kuda Gardi. 300 tumbak di arah hareup. Memang aya tangkal lumayan badag anu ngahalangan ka jalan. Laksa turun tina kudana, sedangkeun Gardi masih diuk. Anjeun di tonggong kuda bari nalingakeun sakuring bungkingna. Laksa mariksa kayan belah kenca katuhun jalan. Nyata tangkal di kenca katuhu jalan teh ngajajar rapi taya anu rubuh atawa rungkad. Wah tunggu lah tangkal anu rungkad ning. Tuluy ieu tangkal asalna ti mana nya? Leungeun Laksa ngaragamang kana perah bedog dina cangkengna. Panonna seukeut nitena nu ngarungkun jeung tatangkalan nu aya di kenca katuhun jalan. Kareta datang ti tukang, diringkeun kedua badega nu sejena. "Hayu naon Laksa?" tanya juragan dewana nyelengkeung tina jandela kareta. "Oh iya kan aya tangkal ye ngahalangan kan jika nama runtuh ku angin karena bobo meureun," walon Laksa. "Gancang atuh singgahkeun. Nya kan ieu ge bade." Ned, bantuan kuring mindahkeun tangkal Ned,"
Cek Laksa nitah ka Uned sabab Uned mah awakna paling badag. Bisa dipastikan tenaga ge paling rosa. Laksa dibantuan ku Uned harita mindahkeun tangkal anu ngahalangan kana jalan. Sedengkeun gardi jeung baturna anu ngaranna Karsa ngajaga kareta bari mesat bedogna. Sanggeus tangkal dipindahkeun taya kajadian naon-naon atuh kabehan ge ngarasa ngemplong kareta maju deui dikawal ku 4 kuda. Rombongan teh ngaliwatan jalan anu arula arile geus sababaraha ratus tumbak tapi teu aya deui kajadian anu aneh. Sanggeus lumampah aya kana 500 tumbakna ngadadak di belah kenca. Aya hiji tumbak anu ngablesa tarik ngarah kana awakna Laksa anu aya di hareup. Untungna Laksa anu titata digeges neuneun curiga masih waspada. Manehna gancang ngarapetkeun awakna kana beheung kuda, hut plos cereb. Tumbak nancep kana batang tangkal kai di sisi jalan. Awas oi, aya serangan oi. Laksa ngagero mere nyaho ka batur-baturna. Tapi bareng jeung eta kuda kaopat bade juragan dewana teh langsung ngacungkel rubuh tuluy tiwas sabab masing-masing beheungna teh katiir ku jamparing. Sedengkeun kaopat urang anu tumpakna tingkara jeung tuluy salto nyalametkeun dirina sawaktu nincak kana taneuh deui kabeh ge langsung mesat bedogna sewang-sewangan. Dibarengan ku sora nu ting sarwi ting hareo tarik ti satukangan rungkunan anu aya di sisi jalan ting garajeleng genep jalma make papakean sing sarwa bodas. Rek mabur ka mana Rajen deh ha? Pamualan Rajen bisa nyingkahan ke kawasan Pangeusi Leuweung Balandrang. Kadenge sora anu nyarita tiara satu kangen kareta. Saurang lalaki genut make papakean sing sarua hideung ngagegag lempang nyamperkeun ka arah kareta kuda. Eta jalma teh tayalian iblis baju hideung anu rupana bae geus taluk jadi anak buahna Pangeusi Leuweung Balandrang. Ragapati, naon maksud anjeun ngadang kami di dieu? Cek Laksa. Sigana bae Laksa teh geus apal ka iblis baju hideung anu ngaran aslina mah Ragapati. Ulah pura-pura bodoh anjeun Laksa. Lain anjeun teh keur ngungsikeun saurang wananya geulis anu sakuduna mah jadi seba pikeun Pangeusi Leuweung Balandrang. Pasrahkeun eta wanoja sangkan eueuh korban jiwa. Teu bisa sangeunahna kitu Ragapati. Lengkan heula ya mayitna si Laksa lamun anjeun hayang ngaganggu kadunungan kuring. Tema Laksa bari maju mapak datangna iblis baju hideung serepet manehna ngalugas badaug. Barudak karabut eta wanoja ti jero tenda bawa ka kadua. Iblis baju hideung mere parentah ka genep urang anu make papakean sing sarua bodas. Nu genepan teh maju. Sangarepan heula kami yo. Gerogardi anu langsung ngahadang genep urang jalma di baju bodas bareng jeung Uned sarta Karsa. Atuh geus kitu modern bae tarung campuh genep ngalawan 3. Sedangkan di satu kangen kareta Laksa oge ragot tarung ngalawan iblis baju hideung. Nyatana kagenep urang di baju bodas teh mibanda ilmu silat anu lumayan.
Gardi Unaid jeung Karsa kateteran ngalawana. Maranehna tepi ka ngerahkeun sakabeh jurus-jurus andalanana pikeun bisa ngimbangan kana jurus-jurus lawana. Dua urang di baju bodas ngagajleng ka arah kareta ninggalkeun 4 urang baturna anu keur tarung ngalawan 3 urang badegana juragan dewana. Nu saurang muka panto tuluy narik wanaja geulis anakna juragan dewana ti jero kareta. Juragan dewana nyoba ngalawan tapi sabatan badaug nu saurang deui ngababad kana tonggongna ki dewana anu memang teu mibanda ilmu silat. Hiuk bred arah ki dewana langsung ngudupung mandi geti. Mang Laksa, tulungan kuring mang. Si Wanoja gogorowokan minta tulung ka Laksa. Tapi Laksa ukur bisa ngareret sakedeung bari nahan perasaan hatena manehna teu bisa nulungan sabab dirina oge keur sadega polah nyalametkeun nyawana anu kadasak ku iblis baju hideung. Sababaraha bagian awakna katampo ngucurkeun getih tapak cakaran lawana. Nuduaan gancang init nuju ka jero leuweung bari manggul si Wanoja anu geus kapiuhan sabab pundukna diketig ku salah saurang anu ngiwatna. Nuduaan terus lumpat ngasruk leuweung bari manggul anakna juragan dewana. Tapi lengkah maranehna ngaradag-ngarandeg sabab di hareupeunana aya saurang jajaka kasep anu ngajegan angtung make baju bodas bukna anu panjang reuriaban katebak ku angin. Eta jajaka teh Tayalian Wiratama alias Jawara Gunung Salak. Nuduaan silih teuteup ningali kana papakean Wira anu mirip jeung papakean sok dipararake ku atasan-atasanana di leuweung balandrang. Nuduaan teh jadi ham-ham sabab maranehna teu wawuh kabeh ka atasan-atasanana. Depi anjeun teh saha kisilah? Tanya salah seorangna anu teu manggul anakna ki dewana. Nyaritana nyopan kawasan usieun ka Wira. Wira anu uteukna encer ningali galagat kawas kitu langsung surti. Paromana anu tadina someah bari jeung seuri ayeuna mah rubah jadi galak pikasieun. Nah ranjeun teh apa ka kaula ha? Sentak Wira api-api galak nyentakna ge bari molotot sagala rupa. Ampun tuan muda, hapunten kami duaan anu teu apal ka tuan muda. Duaan langsung ayak-yak maranehna apal lamun gegeden leuweung balandrang teh sifatna bararengis galak telengas taya ras-rasan. Menggeus tuluykeun pagawean anjeun, golerkeun bae eta Wanoja mahkeun kaula anu mawana. Sentak Wira deui. Atuh nu duaan teu baha. Si Wanoja digolerkeun dina luhureun jujukutan saterusna maranehna gagancangan init ninggalkeun Wiratama. Sanggeusna anu duaan teh init Wirama gancang mariksa kaayaan si Wanoja. Ngurut urat di bagian pundukna nya atuh si Wanoja teh beuntak kulisik manehna lilir tuluy diuk. Red didinya nempo ka Wira anu cingogo digigireunana. Ampun ulah di kumaha kuring teh ampun. Cek si Wanoja bari katampo paromana sieun pisan ka Wiratama. Wira ukur seri ipis. Nyai, kuring mah lain jalma jahat nyi. Kuring mah nyalametkeun nyai tina 2 urang jalma di baju bodas anu mawa nyai ka dieu. Si Wanoja nalak-nalak rupa Wira sanggeus yakin taya gurat-gurat jahat dina beungeut Wira teh. Si Wanoja jadi percaya ka Wira. Akang teh saha kitu? Akang mah Wira ukur tukang bajigur anu icalan nguriling. Manya tukang bajigur ngiderna ka leuweung. Nya kabeneran bae ngaliwat ka dieu nyai rek ka lembur tonggo. Tuh tanggungan akang tuh dihandap tangkal. Cek Wira bari nunjuk kana hiji tangkal di dinya aya tanggungan bajigur ngajogrog malah di luhureunana aya duduk kuy samak pandan nyantel. Pami kitu mah urang teh kudu
buru-buru nyelametkeun Rama Kang, rombongan kami teh aya anu ngabegal, cek si Wanoja bari langsung hudang. Wira gancang nyokot tanggunganana rap duduk we samakna dipake. Hayu atuh nam urang lumampah. Si Wanoja dibarengan ku Wira gagancangan lumampah keluar ti jero leuweung. Ti kajauhan ge geus kadenge ku Wira jeung si Wanoja sora anu ting jorowok awor jeung sora trong-trang ting balelentrangna sora pakarang anu diadu. Dina kayan kitu jurelat kalayang cele aya saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencan ngelek boboko sedangkan leungeun katuhun anya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh ieu tukang bajigur bangenan nya geus meunang deui nu geulis. Ieu Kasep Jang Wira. Ti mana ieu? Ti leuweung paduduhan curiga ibi mah curiga ieu. Mending ge jarajan heula ieu nyai tah. Ibi tanyanak awug amis raos kareueut matak dedeun geura awug ibi mah. Tah ieu kukurawel ya surab jagong sok jarajan heula. Pohara para mancower. Kunorojo Lawi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Wiratama si bajigur sakti jawara Gunung Salak dina lalakon pangeus leuweung balandrang bagian kaopat cag urang teu deun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamiarsa sadayana nu satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan panginten sakitu heula nu tiasa kapihaturnya. Akina amit pungkur heula. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Cagah hanca.